Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu manga orang teraskeun ya carios Rukmini Nagepati dina bagian anu katujuh gaulah hilap kapala wargi bantosan dukunganana dengan cara tombol subscribe ditekan. Atur nuhun wilujeng ngadangukeun. Mitra sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Wa Tatang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-7. Dongeng parantos dugi kanalika Aki Encon teh diteangnya para wargi gitu. Kumang Darta miwarang ka Mang Abbas mangga urang teraskeun harita teh pros aya di tempatna Mang Darta Aki Encon teh. Ari Aki Encon teh bapak-bapakna Mang Darta mangga urang teraskeun para wargi eta hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati. Keke ka urang mana nyai boga saya Aki deh. Taros Aki Encon sedang nyeruk Mini ditanya kitu anggur ngakeulenyu imut sehingga nu kapi asem atuh pok maoyane malan nu mawi tacan kaungan caroge Aki baru tacan boga saya Aki naik iraha atuh boga saya Aki teh geulis lain buru-buru boga nu makayakeun naon nu barogoheun ka si nyai atawa nyaina can purun boga saya Aki. Pila aku nyai sakieu kane moal make wong barogoheun onaman mah. Lalaki kabodohan lamun aya nu tadaikeun ka nyai teh sakieu herang poncenangna. Majalkeun teh herang poncenang euy Abas. Hampura gejang nyai. Ucu da akin sakitu sok resep heureuy resep Spanyol. Sewe ki seueur heureuy mah wet anu dah ilaing mah majalkeun jawet mora cenah. Sidik Aki maloba heureuy teh awet toraka deui. Cek Aki Encon rupi nu raos ngujeng bari nepak tuura Abbas. Ai heueuh Aki teh meuni asal leuwas euy Darta. Tadi Aki teh bari tas di sawah nyampak ieu Ki Abbas keur dicing hareupan ku si Nini. Oh, ruas hotena dumeh eta we Aki diangkir ku ilaing cenah. Ari kacamata mah nanyakeun aya naon ka Ki Abbas. Teu nyerahangkeun deui. Kalapokna teh engke we cenah dilorompok tak kitu. Disangka mah aya nu gering bieu teh boro Aki teh teu barang alah heula ka di pasir sabab kurusuh teh sok sieun nya we di dieu aya nu gering atuh hari kitu aya naon atuh euy Darta saurna teh Aki Encon gacan lami leureuh geges tumaros ka Mang Darta harita Nyi Rukmini ngoloyong ka dapur rek nyician cai keur sema nu mau abdi ngajurungan ieu pun adi teh mun ngangkir Aki maksa deh hoyong terabang we wirevarantos sami nanging kitu ge hatur punten sakedahna mah abdi dongkap di leuwis ka Aki teh jalaran abdi hoyong tepangna sareng Aki mun nya kitu diangkir teh wireh abdi teh aya kaperyogian nu teu kinten pentingna ka Aki teh mangrar sarenda mesem aya kaperluan naon deui euy suruh gewe Aki parantos rine jalan ayeuna mah Akina ge namanya sumpling. Ya matak naon atuh caritakeun ayeuna we da moal pamali sugan. Sun ari pamali mah kitu. Nu upami disanggemkeun ayeuna pilih Aki aya ngalan muli. Bisa sia eta aya heueuh. Da ngadah Aki nyeong beuleunya. Mana sinakeun Aki teh awak sabeulah teu boga uruseun euy. Atuh sarios nini matang dianggo melang ka melang teuing Aki. Jalan ayam maruang kali gitu oge ari si nyai make ulah dibi kamelang teuing aduh tuh Aki teh gede kamelang ka si Nini teh jeung eta we ngarasa lebar deui mangkaning dikokohot ku Aki teh geus aya kana sawidak tauna can beak-beak di baheula ge batan beak kalah kalenyet da kitu na Aki ngajarkeun teh cenah seep-seep cenah nyamu asep-sep Aki jalan sanes tuangan
pemituangan tangtos seep Maoya ngaheuheuy Wai nya pasti we beak lamun aki habat we di segetan mah dan hadena we aki teh bageul antara sagat seget ngan teuing lamun ieu mah Yuki Abas bisa jadi sok sagat cogot Ki Abas mah nyosor gitu. Aki Encon ngalohong atuh Mang Darta jeung Abas sariri malah Maoya meningah heuheuy para mitra. Hampura we barudak rumasa aki teh sok loba ngalohong sok ngalobakeun heureuy cek urang dayeuh teh mah naon cenah geuning Abas make mor-mor kitu geuning cenah Humor begitu laki tahu eta naon cenah lah cunmor sing cunmor humor heuh dayeuhnya mor Kaki Encon deras nyesek kurunyung nyiruk mini di dapur mairan cai kopi 3 gelas di bakian samalah jeung opi nana sipan cau kepok jeung hui komayung akeun bae atuh nyai make mairan cai sagala kawas ka mah saliwat we ngaliweuhkeun teuing barinya oge ngelapot pinahan uyut ngaleut ieu teh aya leuteun sae di dieu mah nyiruk mini nuna opi di handap mana atuh aki nganakeun sareng atuh nya cek Maoya sareng naon kumaha geuning ieu aya opi nya na yang di dieu baru kene hui kamayung Darta jadi aki mah barakah teu sacenge-cenge acan kamari ieu boga hui manis sagede kalapa gunyut dibawa ku indungna anu ku incu ka Cibatu kitu geuning euy ai loba babenyit mah mun teu ngajah ieu teu ngajah ngari lah barang teuneun teh boga kelenci 2 jodoh gunyut ku incu ti anak pangais bungsu tungtung nama aki teh jadi ngamulasin we euy sarios da tuan putu sareng tuan putra aki ongkohan kanu sanes mah moal wantun ngan atuh barang suhunkeun ge nganya kitu we nyai dah heuh gedang lah kabatur moal waraniun nah atuh aki dikeureuy caina bilih ka Bujang Tiis sok atuh Abas dada we ngalopi we mangagi teh Mang Darta barengan ngopi Maoya jeung nyiruk mini harita kadala purek nyangu sedang Aki Encon jeung Mang Darta katut Abas sabada ngopi teh ngobrol ngaler ngidul babakuna mah nyaritakeun perkara makaya wan cilohor harita Aki Encon nyelang heula katampian samalah dibarengan ku Abas maksudna merek abdas sabam can salat lohor reng si amdas prak sarolat di eta tempat sabab dirinya pasireun tampian aya paragi salat teu kungsi 10 menit geus ka ari Mang Darta sabada salat lohor teh nyirim lauk tina kukulaha tina kulah lebakeun imah meunang 4 siki keur nyuguhan semah sabab teu boga pisanna deungeuna lincak kabada ashar sareng sena sarolat sareng sena bada lahar ngariung deui di tengah imah samalah Abas ge aya keneh ongkohan dicarek balik ku Maoya sok atuh euy Darta geura caritakeun aya naon atuh upamna aki diangkir teh euy lamun eueuh kaperluan penting aki carek ngeureuy balik sabab budak bisi ngarep-arepeun babakuna mah da kumaha atuh euy aya eueuh kolot teh hese lah Aki Encon seolah-olah ngajalanan sangkan pribumi buru-buru nerangkeun permaksudanana suhun singkuring ge bade sabok-bokeun pisan jalan ayeuna teh parantos rine parantos tuang bari teu aya rencana oge atuh langkung ti payun singkuring sarimi teh ngaturkeun nuhun sakali deui kana kasumpingan aki kalayan ulah kirang-kirang ngahapunten ku singkuring diri riweuh manawi kieu aki rehna singkuring ngajurungkeun ieu pun adi teh ngangkir aki maksudnya teh senja ya taroskeun ka aki teh sunuhun bade naroskeun ieu pun anak sun anya teh parantos kagungan picalonin caroge malih kahalangan ku opat dinten nintunkeun artos saurna teh sayagian kanggo ipekah Mang Darta kakaramu ngaran nyaritakeun maksudna geuning eta deh pijodona euy syukur we atuh ka urang mana tidak boga salakina teh euy sun ka urang ieu keneh aki mun kahalangan ku salebur nyakeun bae masing kanu jauh ge malah aya alusna boga jodoh kanu deukeut ngalah teu ngampleng ngalongokan kolot nya nya Aki Encon nalirik ka Rukmini nu keur tungkul leres aki aya uyut leres nyeruk mini ngagelenyu geus kitu kumaha Darta
rek tere-tere salamatanana we. Aki Encon naros kalayan ngalirik deui ka Mang Darta. Duh katu Aki jalanan teu acan utung etang sun. Langkung ti payun bade tumaros ka Aki kalayan nyuhunkeun dipangguningakeun ku Aki teh. Nah maksan barudak teh leres-leres jodoh pasti. Dan upami sae disanggemkeun masa kedik ageungna aya rintangan gitu Aki. Aya rintangan. Sumuh. Aya rintangan kumaha nah budak lalaki geus boga kabogo ka si Nyai atawa si Nyai aya deui nu mikahayang atawa nu mikahayang ka si Nyai teh boga pamajikan. Aki Encon neuteut sanes ku perkawis kitu Aki nu disebatkeun aya rintangan teh ti pihak sepuh pamagetna sumuhun. Upami mah utamina maramana teu ngarujukan putrana bade miharep ka si Nyai. Mireh eta panginten di dieu mah kasebat jalmi nu teh kagaduh Aki. Nya make jeung teu ngarujukan sagala da geus suka jenisna. Perkara jodoh mah teu bisa dihalangan teu bisa ditita. Sabab perkara jodoh jeung pati lain manusia nu nangtukeun tapi Gusti Allah. Bisa sotena nu jadi kolot boh ti pihak awewe atawa ti pihak lalaki. Lamun kanu kalakuanna teu bener. Kakara dicarek, kakara dihalangan. Tapi sanajan bari kitu ge ari geus tapel adamna mah teu bisa majar kumaha euy. Cenah eta kolot ti lalaki teu ngarujukan, dumeh di dieu kasebut kurang kaboga. Ulah didadasarkeun kana urusan dunya, sabab teu kurang-kurang turunan nu beunghar meunangkeun jodoh anu sangsara, tak kitu. Leres ai pangemut urang mah kitu Aki, mun pangemut sepuh pamagetna mah tetep we sun benten. Malih kamari ieu kiat ngajorag sagala ka dieu kalayan cariosana teh mun mata krungsep ka kupingna teh. Kirang-kirang nama sim kuring pageuh nyepeng elinga kemun elingan lah rupina duka kumaha kajantenan kamari teh Aki. Mun alhamdulillah sim kuring kiat kenena nafsu margina mah ngemutkeun parantos kolot. Mang Darta nyaritakeun perkara kadatangan Pasasmita. Pok baoya pamajikanana Mairat. Da sumuhun Aki abi mah kiat kana loncon sok inggis aya kajantenan we jalan anjeunna teh. Mun itu sirikna seserenteng, teu sirikna ti popolotot ari ka tami-tami hayo ngado dising hareupan ku ieu ku si Nyai. Teras pas seueur saur. Atuh kantenan we hate abdi teh meuli asa teu pararugu. Paur pun anak cilaka mangkaning jalmina galak naker. Sakampung ieu mah tos pada apal atuh. Ai geuning aya kawakuanian euy make ngajorag sagala. Eta ilaing apa jelmana Darta? Sanes apa deui sun Aki malih kapungkur menuju sim kuring ngresep kana ngaben hayam sareng domba keing disebatkeun sagulung sagala langsung. Atuh waktos kapungkur kantos bade tapal patelak sareng anjeunna. Eta mah pasal tina ngadulang layangan Aki. Sun di lapangan Cisalado karesan anjeunna kawon nya kitu jalmi teh upami aben-abenan kawon teh sok murang maring sun sakitu. Cobi we nyuhunkeun dipanguningakeun perkawis barudak teh atuh Aki. Nah ieu teh jodoh pasti nangkur kadorong ku barogoh hungkul. Mangga we nyangakeun bobot pangayon ti Mang Tarajuna mah aya di Aki sun. Cek Mang Darta minta bolongan tina perkara anakna Rukmini ngaha bener-bener geus pasti ngajodoh ka Cepardi. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu sabada meunang katerangan kitu di Mang Darta atuh Aki Encon tuluy nyarita. Oh jadi maksud teh kitu nya. Insyaallah ku Aki urang tingali dina paririmon. Sugan jeung sugan aya gamaran. Dari di wang-wang mah teu bisa ka wang-wang ungkuan sok sieun nyalahan tak kitu. Ari dina paririmon mah sapira kurek salah sabab paririmon lain meunang manusia zaman ayeuna. Ke ari si Nyai teh saha ngaranna? Rukmini. Watona Minggu. ari budak lalakina saha? Pardi.
watona naon naon nyai cenah watona Jang Pardi teh Mang Darta nanyakeun ka Nyi Rukmini duka tu abah begitu terang kun bae nya omah lak akincon muka paririmon nu dikaluarkeun dina tas bawana. Bismillahirrohmanirrohim. Nun Gusti isim abdi nedagamaran di Gusti dalaran tu aya deui pangeran anu maha rohman tur maha rohim kalayan maha kawasa angin Gusti sajami ti kitu angin ka Gusti isim abdi nedapi tulung maksa dia pun incu nu jenengan Ki Darta bade nikahkeun putrana jenengan Nyi Rukmini ka Jang Pardi tumali kitu mugi aya gamaran ieu murangkalih teh bade narikahna teh kasebat juru pasti ti Gusti atana bingung sakadar nikah ku jalan kasuka bae atana bingung sakadar pada resep tak kitu kitu nu ngaran Aki Encon sasauran serta manjatkeun doa bari socanama dipeureumkeun dekungsi sawatara lila nyah Aki Encon beunta terus neuteup kana paririmon anu kertasna geus semukone kawantu paririmon geus aya welasna taun samalah aksarana geus kurang cekas nanging ku Aki Encon mah sanaos bari henteu kang ngangge tas mah oge kaos kene tutas ningali paririmon terasa sauran kitu geuning pituduh dina paririmon teh euy kumaha sun Aki kumaha Aki maoya Maira nanya bari neuteup kana rarai Aki Encon kitu deui Nyi Rukmini jeung Abas pamana pada ting palancerong ari nurutkeun ceuk pituduh dina paririmon mah euy nya barudak teh jodoh pasti kalayan aya tapal adamna tinu maha kawasa nanya kitu kasih nyai teh babakunya mah uyut bebeujeuh sing omat sing kuat ku gogoda nu artina sing pada pengku lamun kabongroy teh mah ulah kabongroy kumaran nu teu maslahat nu teu aya mangfaatna ulah bareunang ku pambibita ku carita nu matak mawa cilaka kana diri ulah rek bugon kana carita jelema nu nyata nu can nyata katingali jeung kadenge ku ceuli sorangan danya kitu euy sipating kasebut manusia sok aya we gogodana sedeng gogoda eta henteu keur ka manusia nu kaayaan hirupna heureudpakeun pungsat bahan sanajan di manusia nu keur mejeungna hurung nangtung siang leumpang oge teu kurang ku dahareun teu kurang ku pake perkara gogoda mah sok aya bae da tadi ge sakabeh manusia mah teu bisa langgeng cicang dicing dina hiji harkat atawa darajat kana tangtu aya parobahanana aya wae kasalahan ngaranna ge manusia lain malaikat atuh kitu deui keur ilaing Darta omat sing hade-hade ngariksana nu jadi anak sabab ti ngariksa diri sorangan utamana keur ilaing atawa keur saha bae kasebut kulawarga ilaing poma ulah rek ngalajur nafsu nu amarah ulah gampang karera buseun amarah babakuna mah lamun aya teh mah jelema nu rek munghak camplak atawa rek ngadatangkeun raja wisuna rek ngadatangkeun kateungeunna kana hate tong bakal dilawan ku kasar sami-sami sama ku lemah lembut we dipalar jelema nu nafsu jadi lompes kalawan babalik pikir tina cua jadi mika asih ka diri lain tak hidup syukur lamun jadi babarayaan sabab lamun urang riributan atawa patelak jeung anu satunggal umat Allah saja bati era ku deungeun-deungeun ge moal matak aya untungna moal aya paedahna malah matak deukeut kana pibah laeun ana geus cilaka moal saha nu ngarasakeunana moal saha nu susahna tangtu kulawargana sorangan tah geuning ceuk barudak urang dayeuh teh mah euy sok aya basa kieu cenah dina basa Indonesia gajah berjuang sama gajah palanuk mati di tengah-tengah nu matak lamun aya jelema nu baris ngadatangkeun pirimuteun montong dilawan ku kasar ku lemes we nu nganung hiji atikan kajama lamun eta jalma dileuleyan teu beunang dileuleyan disabaran teu beunang disabaran di aku baraya malah nyepak tah
nyerah dirinya kakara merewarahan ngan omat ulah dibarenganku itikan hayang maragat ke nyawa manusia sabab Gusti henteu ngelidik manusia jeung manusia silih paragat ke nyawa kang itu euy ceuk basa saboboe teh mah silih paehan silih paragat ke nyawa komo jeung nu sageti sadaging sabangsa saagama aduh auzubillahi min syalik ulah euy da anu kagungan nyawa manusia ya nu kagungan nyawa manusia teh angin Allah saur Aki Encon panjang lebar atra jentre masihan piwejang nu teu leupas tina dasar atawa papagon agama da puguh anjeunna mah henteu sepi ku pangarti henteu subung ku ilmu coagna jemar ku panalar kanu kitu kanu kieu oge teu weleh handap asor ngaso heula para mitra sadaya ngaso para mitra kaundang sabada menang piwejang ti Aki Encon atuh harita Mangdarta nyarita sumun sae nama pasihan kanggo perjagian we atuh Aki perjagaan naon Aki Encon ngalirik ka Mangdarta sumun perjagian supados murang kali teh teu katerap ku gogoda anu hartosna supados muluh rayu berkah salamet kitu runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak kalayan ulayan nunghak campelak oge kageurpun anak sareng picarogenana ulah aya itikad awon kanu sanes kitu jadinya sumuh laki insyaallah ari keur perjagaan kitu mah Aki rek dibere ngan lamun menta pikeun panulak atawa nyingkahkeun adat laku lampah dirina masing-masing Aki moal bisa malah lain Aki bae sanajan Gusti Allah moal tiasa ngarobah kana adat atawa akhlak kalakuan manusia ngan anu kudu ngarobah kalakuan tina goreng kana hade lintang dirina sorangan sabab tadi ge akhlak kalakuan nu hade jeung nu goreng dipigawe ku diri urang kene jadi nu kudu ngarobahna ge diri urang kene sajaba ti kitu omat urang mah ulah boga itikad hiri dengki jail kaniaya kasasama ulah mupat simuhat ulah iren panastren ulah sok suudon lamun teu katingali jeung teu kadenge ku ceuli sorangan samalah nu kacidapang hade-hadena urang sing mineng silaturahmi jeung papada umat Gusti nyasangkan urang teu leupas tina kecap hablum minanas wa hablum minallah bisa gigireun urang getoa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nu utamana ngalaksanakeun 5 waktu umumna kasebut salat sabab salat teh ceuk alim ulama mah tiangna agama hari agama nyaeta dasar hirup manusia lamun manusia teu didasaran ku agama teu didadasaran ku bab agama pasti bakal mamprung tujuanana eueuh bedana samodel kuda leupas digedogan mamprung sakarep ingsun nah bet kata laun nyuran teuing atuh Aki teh ngapala teh euy cing ka dieu eta menta cai herang nyai cai asak cai ataki cai naon we asa nu bersih nya lamun aya mah cai herang asak balar Aki Encon koloyong mah oyak ke dapur nyokot cai tina keni diwadahan kana gelas teu lila torojol can ditunda payuneun Aki Encon teras ku anjeunna dijian yuh nyai inum sesakeun saeutik heuk pake si beungeut di ditu dina golodok ucapkeun bismillah heula tuluy maca Fatihah sakali syahadat jeung sholawat 3 kali seguyut diduakeun masing awet jodoh masing runtut raut sauyunan masing bisa silih titipkeun diri jeung nu jadi salaki sing nyaah sing tuhu kanu jadi kolot oge sing getol kana ngalaksanakeun ibadah Aki Encon masihkeun gelas nu dieusi ku cai herang leguk ku nyirup mini diinum sesana dipake si beungeut dina golodog sakumaha piwuruk Aki Encon
hampir rek ngagayuh kawan Cimagrib harita aki encon pamitan mulih harita teh dipiwarang kulem ge maksakeun saurna teh bilih nu di bumi dideupkeun atuh teh sakumaha lila abas ge bali disangka mah pasasmita teh tas ngadatangan Mang Darta teh geus aya di imahna horeng kakara datang budina merengut hasim sabab bawaha teh nu pinuh ku teungeunah babakuna mah ti Nyi Rukmini barang bus ka jero kasampak jangpar di anakna keretinga jarentua jeung indungna di tengah imah ari bus pasasmita ka jero ari tilak panona ngatilak ka jangpar di anakna anu keur melenguk tungkul koloyong pasasmita ka kamar cucu-cucu disalin rengse disalin harita para mitra sadaya atuh koloyong keluar ti kamar kalawan ngagegero Musa badegana menitis sirikna cocorobokan da eta hate keur mangih kajengkel ari kata mah nyampak nu jadi anak Musa menang 2 kali pasasmita ngagerona tapi harita Musa cane malang taksiran teu kadenging dumeh manehna keur dipipir ngaduruk runta Delila gero pasasmita ngagegero deui kabeneran harita Musa tas ngadurukan runta asup bari mawa sapu nyere Musa Gulan mama Musa kakarane malan bari gancang ka jero kasampak pasasmita dununganna keur ngacegah nunggungan anak jeung pamajikanana si jurig sia kabla gagebir teh di kamana tuh sia aya kana 2-3 kalina dewek ngagegero si laing kakarane malan sia pujur sia si bau entong leungeum teh si prawes sia si monyong sia si korek badut si meledos bumejus pasasmita datang nyerekan padegana menitis sirikna lak-lak dasar ninyi sia sagala dicarekan para mitra beak dengkak cek paribasana ongkohan geus jadi adat aya paribasa kuat adat batan wara ari katamah tamah tas mangih kateungeunah ti anak leungeun lamun kitu teh mah keur ka pasasmita meupeus keuyang kanu lain-lain puntennya ama senis teu engal-engal ngawal semung kaleuresan abdi teh nuju ngaduruk naon siar ngaduruk sorangan sumari senis bari ngaduruk nyelira itu teh maksudna sunu nuju ngadurukan runtah di pipir sentos ngeruang kaleng-kaleng tilas jalan bilih di anggo sayang reungit malarinu bilih anggo sayang reungit malaria sun jalan reungit malaria teh teh kinten berbahayana sekali ngoco pak certit teh teras jangan murihing muriang sun sakinten ubang nyocona kalau sira ardo sabarasa ama mau nyocona kasim abdi pun Musa aja mah dengan Gibrin temenan ayo ngganing cenah warga sama ela nungan Gibrin teh muriang panas tiris ku puyer kitu kaneng sajurig lah kalau ngaco we sia na teu nyaho dewe keur aya kajengkel hate keur mangih kateungeunah hate ngomong ka mana karepe ka maksud teh eling sia cek pasasmita buki ama ngasau heula para mitra sadaya nah pasasmita ngamuk tuluy pagawean kan ngambek wae teh pasasmita para wargi ngasau heula ngasau ngadenge yen dulungan anak keur mangih kateungeunna atuh harita para mitra Mang Musa tuluy nyarita aduh menyawi jejerang aman nuju meunang ka diwet mana teh sun upami terang kita dia mah rupina si abdi teh moal kikituan sun moal kikieun sun moal kiki moal kutu sumur mah kutu kieu maksudnya kitu Musa sigaduna hajakeun coba eta geus wanina malang si kotok bongkok montong ngaco sia bising dikiprat ku aing cungurna deuleu abong sia mun dikiprat ku aing cungurna tengah ciri bebeng sia teh sumur teh kancang moal cai ka dieu bebek hayang ginum kita tadi ti korom nya satuhureun kieu buru-buru sia lain mencerong banget sia kiprat sia ku aing pasasmita sesentak atuh puguh we Musa ngarenya gerada gempeur
gancang nyirili ka tukang ceng kana cangkir pekong peragi manehna anu dangoh luhur meja leutik meunang umah dirinya sirili ka kamar makan ceng kana teko tuluy dijingjing ka tengah imah bari harita para mitra deg-degan keneh reuwas harita musa duka sadar duka henteu nganu jelas manehna reuwas keneh tas disentak kudu jadi dunungan can cangkir bekong dituna dina meja hiji deui sabab kursi di tengah imah aya 2 setel curulung musa nyician cai tina teko na cangkir bekong ampir leber da puguh leungeun ngeleper ama si mangga inyangakeun cai jesumut musa ngabejaan kilak pasasmita malik ana perih nyampak bekong di luhur meja nyaan alusnya meni lucu ari lainnya lucu kumaha sih ama di kabungkur ge sing sibuk tos na lima sih tapi kana lucu nama mau kami bodor mau lucu sama Musa keras sering ngahehe disangka dunungan nengah heureyan dasar manusia kebleng sia ngahina si lain kaing ngahina kaing sia ditangin umur kieu hah teu uyahana keur kebungan kitu peta ngarekan ka entong kudu lolodokeun cangkir bekong si jabring sia pasasmita ambek deui aturet Ibu Maryam ngareret sarta nyarita cing atuh Musa ulah disiar teuing pi omongkeun ka atuh maneh mah nya disiar wae pi dorekaeun teh ngadu nyician cai kana bekong maneh ya dulu amwing punten ama punten seribu kali punten paralun anu kasuhun amwing sanes dihaja si ama sanes rarausan mangabantun gelas da atuh kalah ka bekong masyaallah paralun Musa kakarang ngareret kana bekong gancang dibawa ka tukang bari ngaleper reuwas teu lila norojol deui mawa gelas geus meunang ngeusian ku cai herang mangga nyangakeun awas ya mun sakali-kali deui kitu peta diusir deuleu ku aing sia gek pasasmita diuk tuluy nginum da pugunya hanaang sedang nu jadi anak mah ditonggongan keneh can ditarik can ditakon Kojengkang Ibu Maryam nyamperkeun gek diuk gigireun pasasmita kunaon si Bardi melengok wae kawas nu kueuleun ibuna pasasmita kakarana nyakeun nya tapi geus tas carita ka abdi manehna boga maksud naon kawin Pardi pina tuh ka dieu diukna nyarita nu bener ka bapa maneh Ibu Maryam parawargi nitah pindah Dahara rese kojengkang jang Pardi ngalengkah gek diuk ngareneng jeung Ibu Maryam indungna sedang Pardi can wani nyarita angurluk we tungkul waktos nasee parawargi Alhamdulillah namanya kapidangkeun Carias Rukmini Nagepati dina bagian anu ka-7 Hatur nuhun kepala warga anu parantos setia di channel Sampurasun Dulur anu tacan subscribe-na diantos pisan hatur nuhun permios.